didinya. Neneng meni nyebutkeun gobi saya aing menang duit mah sia. Labuh meureun. Bae atuh kali-kali. Teh heula nya urang ieu nya di imah heueuh. Ieu Aduh aing ngeudeupun nyokot duit teh ha. Kok sabaraha gepok bieu? Oh teuing teh kahitung eta duit teh ieu kewe di imah lah. Da maneh ge kurang dibere bagian tenang. Nah, soalna maneh dia nganter urang gitu. Sok-sok bur enga kali enga. Tumen sia baik ka aing. Ari aing boga duit mah. Atuh kudu atuh ngelihat teh didinya. Ya, mana mah ieu alus sih aing mah hayang. Oh atuh da Si Edinya. nih atuh cing neneng ieu teh keur eta persalinan maneh siap-siap ke ge maneh dibere atuh meuni. Omat atuh pangomongkeun. Atuh nya maneh we engke ngomong ka si Edi. Maneh anu panglobana mah aing mah keur ke sakieu. Ini alus kieu Ini ladang macul ieu teh ti luar negeri. Ini alus kieu hayang Ih, bener. atuh ti luar negeri gitu loh hayang mah. Hayang. Atuh engke mental si Edi atuh maneh. Tapi didinya ulah cemburunya. Moal atuh ke ku aing nya dibere ieu yang eta persalinan soalna neneng urang teh kudu lah dibeak-beak di duit ge teh sababaraha gepok. Kewe di imah kurang bere bagian tenang ulah sieun nying urang mah neneng. Pokona kudu we. Heeh, da soalna maneh kan dia nganter urang. Atuh kudu dibonusan. Piraku teh di buruhan ke mah daek deui ngajak enon nganter urang gitu. Heeh, tenang we. Heeh. Coba eta Gepok itu gepokan neneng. Da urang teh culang cileung bisi aya nu nyuli. Untung aya maneh meni atau urang teh. urang bawana eta. Moal kewe kurang biar bae da tere ka imah ieu atuh tere tepi. Tuh ku urang bawana eta. Oh iya tuh kades ya, ulah dibukakeun nya. Mau salamar baca ku maneh sia. Geus sok atuh. Ini sok atuh teh heula. Ini sia mah apal we. Meni baik-baik ai kanu geus menang duit ti bank mah. Atuh kudu Bere we maneh mah salemar we lah heuh, salemar ge maneh gede tuh, loba nya. Soalna kan urang mah kudu buat persalinan neneng. Buruan nama salemar atau 2 lembar we bere 2 lembar we ku urang. Nah ini persalinan mah ngajual ieu. Entong ieu mah kenang-kenangan ti itu luar negeri sia teh ladang macul itu jeung ngored sia teh. Lebar itu tuh ini ciburcak burinong kieu mahal sia. Apa eta ka urangkeun heula ke didinya minta deui ka si Edi. Tuh hayang teuing. Mahal ieu mah ke si Edi mental maneh. Nih, Mana mah bieu teh urang teh hayang nasi padang nu dilewat we. Sok kitu ieu duit loba. Mani maneh atuh da kudu jempe sabisi batu karimah maneh. Urang diukeula ya istirahat lah ke kurang tenang lah dibere jang meuli baso-baso wae mah. Mana di ngeunaheun Atuh di ditu atuh lah. Nam didinya mah ngajengkan ke kumaha mah bisa ieu ke mah bisa shopping sia labuh kadinya mah. Aura. Oh mah bisa shopping si Edi Tadi maneh. dia tuh tah. Tah didinya tah. Sok didinya lagi yuk. Oh tadi dia we. Sok eta kadiakeun duit aing Oh, ah. pek atuh. Si sing aya eueuh salemar. Eueuh salemar ku maneh nya. Toy urang mah teu Aing nyokot. mah dibere sia da ieu eueuh salemar tuh. Itu Maneh ya 20 gepok sa duit teh maneh. Hayang ih. Buru atuh menta. Oke, kasih Edi maneh mah. Meni urang. Ieu mah jang persalinan. Buru atuh menta we. Sagepok ka sagepok. Buru. Da geulis. Karek oge nepi ka dieu can nepi ka imah sia teh goblok. Buru atuh da bager ih. Engke sia teh sorena imah bisi di dieu aya jelema maneh. Buru engke mah di imah di dieu merena. Sia mah meuni maksa goblok. Meni pelit ah. Pelit-pelit sia kasih Edi we itu mental sia teh. Ah, engke mah mau diantar deui geura ari kitu Bodoh carana. teuy diantar heug teh kajeun aing mah. Bae kasih Edi rek menta ieu tah kongkorong jeung Ih, geula. ieu mah. Oh, hayu berusaha meuni kasiunan teh dibere. Bapak, Beres nyokot duit teh mah. ngeuh. Bisa si neneng bere tong ieu soalna menang 10 gepok. Oh dibere we. Abi hayang atuh Kang Edi. Bere salmarnya. Hah? Nah tuh bere segepok. Aduh, minta ayang sagepok mah najis teuing. Oh mana salapan gepok atuh Ih, makan sorry aing mah. Bere salmar rugi aing atuh. Kang Menang Edi di tuh si iga eta. mah dipameserkeun kongkorong. Ya mah ladang macul sa ti luar negeri keplok. Engke abi ge Ladang hayang. oren. Adi hayang abi. Minta si Edi sia teh. Itu di luar negeri sa ti ladang macul. Pamanasan wae. Ladang macul di luar negeri ya. Edi sok pamanasan wae geura tinggal ya. Bisa kulinang paula mah ban. Si neneng eta ke bere segepok mah. Gulu usum meneng. Main jeung heulang abi mah kayak dia. Tuh ayang loba pisan pamentas ya mah. Eta Oke aing tenen dulu we tenen. Oh, abis dicokot kabeh ku si Sureneng Oh, goblok. ke eta si neneng Yang bere emas, Pak. Ih, hayang ke arah batu sia teh ke luar negeri. Bibita wae maneh tuh. Dinya pamaserkeunnya. Oh, gawe penting lah kitu diantarkeun lah. Omatnya atuh abi naik uwi ah. Hah juga tuh. Omat pake pamaserkeun. Eta mah si
aya pamajikan sok riweuh wae lah. Coba dianterkeun ka ditu. Nya siap.